sikap jeung ngadenge caritaan ti lalaki nu dipikat cintana rela ngorbankeun nyawa demi dirina Dewi Kayang jadi ngagreter hatena jadi ngupat dina jero hatena demi keur mempertahankan hubungan kacinta jeung diri aing kang gari si jawara idaman tapi kan ka naruh ke nyawa sedangkan anu jadi guru kalah kang ngagunakeun kekuatan ilmu pupus geni anu tang tuwe bakal ngabayakeun pikeun keselamatan kang gali lalaki anu geus ditakdirkeun bakal jadi salaki aing saha deui anu bela lamun lain diri aing sorangan mun tepikeun ka si jawara idaman kadese jelas ieu mah aing kudu maju ngabantu ngagunakeun senjata rahasia sabab bedog si Rujang digunakeun ku anu jadi guru aing ge kudu sadia narohkeun nyawa demi keur mempertahankan hubungan kacinta jeung Kang Gali si jawara idaman Ki Gajah Raksa anu geus sagad diri pikeun neruskeun talungna musirkeun perhatian kanu jadi lawana bari tos nyarita urang teruskeun talungna jawara idaman anu edan geus moal aya istilah kabeneran deui dina tarung anu saterusna sia tadah panajang dewek pupus geni hea Jorela cilung Ki Gajah Raksa maju dina rajang ngarasa penasaran siga nama sabab senjata popongkol anu digunakeun ku Manggali si jawara idaman mampu ngimbangan kekuatan panas anu ngalapis bedog si Rujang jeung kekuatan seuneu anu ngapunen kana sakujur badanna Ki Gajah Raksa sedengkeun Manggali anu geus ngabuktikeun kaayaan popongkolna anu dilapis ku kekuatan hawa tiis mampu ngimbangan kekuatan panas anu ngalapis bedog si Rujang jeung ngabuyarkeun racelengna sabagian seuneu anu ngarah kana anggota badan lawan ku cara muterkeun senjata popongkolna nu dihareup atawa nu dihareupeun badanna jadi ngarasa boga pengalaman waktu ningali Ki Gajah Raksa maju dina rajang harita Manggali muterkeun di senjata popongkolna dibarengan dadana ngajadikeun racelengna seuneu anu ngarah kana anggota badana jadi pada merenceng tina sasaran katebak ku gulungan angin tina kakuatan diputerkeunana senjata popongkolna placang seuneu anu raceleng ngarah kana anggota badan si jawara idaman pada nu keuna kana sasaran datang sabatan bedog si Rujang anu ngarah beuheung lawan rikat Manggali si jawara idaman nakis bedog si Rujang ku senjata popongkolna tapi di luar dugaan samemeh bedog si Rujang ditakis ku senjata popongkolna lawan ngadadak harita Ki Gajah Raksa ngarobah tata gerakna narik panarajangna jadi nyabet kana cangkeng lawan si jawara idaman ngaranjung kaget gancang narik badanna ka tukang rat tarik badan kejulung terus ngagajeleng kabelah katuhun badan lawan orokai gerakan si jawara idaman geus bisa kabaca ku anu jadi lawan harita waktu sukuna kakarek napak disangkal bulung geus ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana iga burung lawan atau Ki Gajah Raksa geus ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana iga burung lawan safiuk kena lagi dah aku kena lagi baraya sakit tuh help me aduh help me ya Manggali jawara idaman ngagero kaget bari nahan ka nyeri saterusna ngabangkieung mundur sababaraha lengkah ka tukang Ki Gajah Raksa ngagentak luncat
nuturkeun badan lawan karap nyusul tepus ku panarajang susulan samemeh nu jadi lawan bisa mancukeun tangtunganana. Tapi gerakan Ki Gajah Raksa jadi kaneg sabab Dewi Kayang ngajerat ngalayang bari ngagunakeun senjata rasiahna jerat kalayang siut blesar opat pakuletik senjata rasiah Dewi Kayang ting blesar ngarah kana anggota badan Ki Gajah Raksa anu kapaksa harita tutulus nyusut tepus ku panarajang susulan. Ki Gajah Raksa ngagerakeun bedog sirujang dipake nakis opat senjata rasiah anu ting sariut ting blesat datang opat senjata rasiah rat serang bantrok jeung bedog si rujang siut blesat siut tring gancang Dewi Kayang ngagunakeun jurus tarik balik opat senjata rasiah nating blesat balik deui ka lebah Dewi Kayang anu harita geus macuh dina tangtunganana. Ki Gajah Raksa musirkeun paneutepna ka Dewi Kayang anu jadi muridna. Nutup heula kakuatan ilmu pupus geni. Kaayaan dirina jadi bisa normal deui. Sakujur badana teu di bulan seuneu kitu deui bedog sirujang, kaayaanna bisa balik deui. Ki Gajah Raksa terus nyarita. Kayang, si laing rek hianat kalau jadi guru seteh. Ngabongohan ngalakukan panaraja ngagunakeun senjata rahasia ditujukeun ka dewek. Teu kudu maju ngabantu kasih Jawara Idaman nu edan seteh Kayang. Nu dilakukeun ku dewek jelas kalaksanakeun saran ti Jawara Idaman. Sangkan dewek nguji ajen pangartina. Ijen jajaten anu keur lumangsung teh masih tacara anggeus Kayang. Nah, seteh kabina-bina teuing. Dewi Kayang malas tetepan nu jadi guruna betus nyarita. Ki Guru, kangaranan mun memang saukur rek nguji ajen pangartina kanggali si Jawara Idaman. Sakuduna Ki Guru teu kudu ngalakukeun panarajang anu ngabayakeun anu bakal ngabinasakeun lalaki anu pikat cinta ku Kayang. Panarajang dilakukeun ku Ki Guru nyata ngagunakeun kakuatan ilmu pupus geni. Jelas ya Ki Guru, lain rek kunci pangarti tapi hayang binasa kasih Jawara Idaman berbene abi. Yeah. Ilaing bener-bener geus mabok kebayang. Sadar. Buka mata. Cek dewek oge perhatikeun kaya anu sabenerna si Gali Jawara Idaman. Dewek teu narima boga murid kudu boga kedunungan atau boga hubungan kacinta jeung si Jawara Idaman. Saterusang mun dina nyana ge rek binasa ka si Jawara Idaman eta mah hak dewek Kayang, hak dewek eta mah tong pipilueun. Ki Gajah Raksa, mun memang bener boga karep hayang binasa ka si Jawara Idaman, mangka Andika kudu sakalian ngabinasakeun si Kayang. Sabab eueuh hartina keur si Kayang masih kena bisa nyorang kehidupan oge. Lamun ditinggalkeun pikeun sailana ku lalaki anu pikat cintaana. Eta marupa sikap jeung pamadagan si Kayang. Ditandaskeun ku Dewi Kayang mun boga karep hayang ngabinasa ka si Jawara Idaman kudu sakalian jeung ngabinasakeun anu jadi muridna. Sabab eueuh hartina Dewi Kayang nyorang di kahirupan lamun ditinggalkeun pikeun sailana ku lalaki anu dipikat cinta. Nah ku dirina. Ki Gajah Raksa beuki amakeun ningali sikap jeung ngadenge caritaan ti anu jadi muridna. Ki Gajah Raksa meupuskeun ka amakna ku caritaan. Hei, Kayang, ilaing bener-bener kabekok cinta ku si Gali Jawara Idaman. Si Jawara Edan. Cek dewek buka mata, sadar deleh perhatikeun anu bener kaina si Gali. Segitu banget si Gareno teh. Sok sanajan bener ilmu silatna leuwih punyul ti ilaing, tapi kayanana anu eueuh ulat jago deuleu.
kitu deui dina rupa jeung tangsungan jelas teu ngimbang jeung ilaing kayang. Sikap jeung caitanana pi kasabeleun. Bari teu puguh deui ngabodor teu lucu. Cinak nama dewek teu ridho mun murid dewek bakal dibawa sangsara ku si jawara idaman si edan. Pake pikiran ilaing teh atuh nu bener kayang. Siga nu teu wae selain teh. Ki Guru. Pun memang ngarasa teu suka Kakang Gali si jawara idaman. Mangrupa lalaki pilihan kayang. Eta mah hak pribadi Ki Guru. Tapi itu kudu make jeung nyarita anu ngandung panghinaan sagarupa ka si jawara idaman Ki Guru. Sabab anu ngahina ka si jawara idaman eta sarua jeung ngahina ka kayang. Ieu kanyataan anu kudu bisa ditarima ku Ki Guru. Urang ajar sia capek teh kawasain ka guru kayang. Ilaing memang geus cinta buta sate kayang. Mengeus mentong dibahas deui sia. Anu jelas ilaing teu kudu make jeung maju ngabantu sagarupa ngajedog. Sabab katang cuana geus jelas. Dina ieu jajaten malah dewek kecanggih kasih Gali jawara idaman edan. Mun tepikeun ka dewek eleh jajaten kumanehna. Mangka dewek bakal mere dua restu ka ilaing duaan kayang. Malah dewek bakal milu ngabantu ngaresmikeun hubungan ilaing jeung si jawara idaman sinang hiji ngalakai jabi. Hiburanana ku aing dijamin hayang nabeuh naon, hayang nabeuh ngadu bagong, hayang nabeuh Persib Bandung ku aing dilakonan. Bisa hayang dihibur ku Doradori jeung grupna ku aing si Jepri terus oge Saeb Herman Ray Devina digubu ku aing pikeun ngahibur si lain. Sedengkeun Manggali anu geus mancukeun tangtunganana bari merhatikeun kalebah Dewi Kayang jeung Ki Gajah Raksa keur pada negerakeun sikeut pamadeganana masing-masing. Ngaradak Manggali si jawara idaman jadi rancung cerina waktu ngadenge sorana Nang Bule anu ngirimkeun sora jarak jauhna ditujukeun ka Manggali. Haji kapaksa kedah nyelang waktu heula ieu mah ye. Margi kaganggu ku kajadian anu nuju lumangsung. Punten sanes bade ngalapaskeun ka emang nya mah. Namun eta Ki Gajah Raksa rupina kedah engal diungkulan ku abdi ieu mah mah. Anu matak cek abdi mah emang jeung abdi urang nyanyi wara heula we nya. Ya Mang nya. Mang. Ahai. Sama Mang di mangertosna. Menjadikan menuhunkeun malah atas perhatian dan bantuannya. Ahai. Demi untuk kelancaran hubungan kacinta Emang dengan Dewi Kayang ya Nang ya. Si permata hatiku si Manise ya. Manggali siap dong. Mang akan laksanakan itu Nang. Manggali bisa ngarti karena maksudan Nang Bule hari tangan hunkeun karena perhatian jeung bantuan kadirina demi keur kalancaran hubungan kacintana jeung Dewi Kayang. Manggali bisa ngarti karena maksudan Nang Bule hari tangan hunkeun karena perhatian jeung bantuan kadirina demi keur kalancaran hubungan kacintana jeung Dewi Kayang. Geus beres kitu mah harita Manggali sejabara idaman ngajerat saterusna nangtung di gireun Dewi Kayang bari musirkeun paneuteupna ka Ki Gajah Raksa. Harita Manggali terus nyarita ditujukeun ka Ki Gajah Raksa. Ahai. Aduh, Ki Gajah. Bagaimana kumaha nih? Allah,
aku si Jawara Idaman sudah siap lagi untuk melanjutkan pertarungan. Akan tetapi harap menjadikan dimengerti sama kamu ya, bahwa apa yang dilakukan Dewi Kayang kekasih aku tadi dikarenakan because saking cintrong-cintrongna dan sayang-sayangnya kepada aku. Si Jawara Idaman nggak ada duanya deh. Akan tetapi ya Hatimah bisa dipastikan kekasih aku tidak akan maju nggak bantu lagi gitu. Akan tetapi sebelum tarung berlanjut ada yang harus diketahui sama Ki Gajah ya. Wah, rek mere heula nyaho ka dewe geunaan masa naon seuing teh gali Suroli Edan. Hasok gancang caritakeun ka dewe. Dewe geus sabar hayang neruskeun di tarung sia. Jawara Idaman, Jawara Dagelan. Ahai, nyase dulu dong ya, dengan gurung gusuh ya. Jadi bagi Ki Gajah ya, dengekeun ku bebengok sia. Sekarang aku akan menggeruan dulu alo aku sekaligus sebagai murid aku. Nang boleh dong agar supaya datang kemari. Tujuannya adalah untuk membandungkan menyaksikan gurunya yang sedang bertarung, yaitu mengayonan jago kolot yang berdegong yang bernama Ki Gajah Rokso. Ahai, bagaimana tidak menjadikan keberatan kan? Ya, sok gancang geruan murid si lain anu ngaran Sinang Bule teh. Jawara Dagelan, Jawara Edan. Pulang ajar sia. Please deh mau ngamak apa juga ya dengan aku bohong aku diam. Baik atuh Ki Raksa, aku akan menggeruan murid aku ya. Nang Bule, come here muridku. Hasok kamu datang ke Sindang ye. Murid kesayanganku segera datang ke Sindang Nang. Aya ciri anu ngajerat datang. Nang Bule anu nangtung digigireun Manggali sejawara Idaman. Manggali harita nyerang ngaret heula ka Dewi Kayang bari ngantelkeun curugna kana bibir mangrupa isarah keur Dewi Kayang sangkan ulah milu nyarita. Geus kitu Manggali terus nyarita ditujukeun ka Ki Gajah Raksa. Gumasep sa goblok. Nah, kumari dieu we. Tenang. Jangan guru-gusuh nyase ya Ki Gajah ya. Jadi perkenalkan ini Nang Bule, murid aku ya. Seperti yang sudah aku katakan tadi ya. You understand? Jadi murid aku ini ya Ki Gajah Riksa, yang baru, yang bisulan, yang kabiri-biri, segala nyender we pokokna mah ya. Ditugaskan sama aku sebagai gurunya untuk menumpi diri di dalam sumur Lubuk Panamping. Tujuannya adalah untuk agar supaya paling tidak ya bisa menguasai setengah bagian ilmu gurunya. Gitu. Jadi begitulah Ki Gajah ya, harap dimengerti ya. Mau soalnya capek kuais ya. Apal ku dewe ke Bandungan segala Surali Edan. Urang teruskeun tahun aing geus sabar deuleu. Nantilanan nyase dulu dong. Ibu kasabaran kalau sain kolot wae teh. Jaku ku aing geura bau tahu yo. Aku akan bertanya dulu sama murid aku gitu ya. Makanya lu harus pastikan dulu. Bagai kumaha Nang sudah rengse melatih jurus yang sudah guru tugaskan itu? Coba dijelaskan Nang. Rengse mah teh acan mamang guru, namun ku abi nuju terus we dilatih muhun jurus kaopat sakumaha anu ditugaskeun ku mamang guru abdi teh kitu Mang. Nang Bule eureun heula nyaritana terus ngaret ka Ki Gajah Raksa bari nyarita. Salesna mah tindakan anu dilakukeun ku Ki Gajah teh kaetang gagabah make jong nguji ajen pangaltina guru abdi sagarupa atuh Ki Gajah. Kedah nama maneh teh nyaho Ki Gajah dina lumangsungna tarung tadi teh si Jawara Idaman guru abdi acan ngagunakeun kamampuanana anu sabenerna. Mun acan dinyakeun kitu tah alias papaehan guru abdi mah dina ngagunakeun ajen pangaltina
anu matak maneh terkedah waka nuskeun di tarungjeng guru abi Gajah sabab ngalawan anu jadi muridna oge tak cantang tu menang sia punten sanes sombong sajebleh Ki Gajah Raksa ningali sikap jeung ngadenge caita anang bule sok sanajan lemes basana tapi matak nyeureud karena cerina Ki Gajah Raksa jadi kahudang amarahna sabab geus dianggap enteng ku budak satepak anu ngaranna Nang Bule. Hei, Nang Bule. Kuasain bebenyit sanya capek teh. Si laing montong nyapanya capek ka mana karep sia. Teu kudu waka ngagulkeun anu jadi guru sagarupa sia. Anu jelas sikap jeung caitaan si laing geus nganggap enteng ka dewek. Kurang ajar sana Bule. Mun memang bener si lain salaku murida si Jawara Idaman bakal mampu ngukulan aja yang pangarti dewek, maka dewek bakal ngaku karena keunggulan si Jawara Idaman guru si lain sedanta. Gitu dah sikap dewek Jawara Idaman. Hai, thank you dong. Ya makanya jangan gulu-gusu kata aku juga. Ya, ini murid aku ya. Baiklah. Apa yang dikatakan sama kamu Ki Gajah ya di Mangertos. Dengan demikian maka ketentuannya menjadikan ada sedikit perubahan ya. Nang Bule murid kesayangan aku ya akan membuktikan bela bakti kepada gurunya. Yaitu membogaan karep untuk mewakili gurunya gitu Ki Gajah ya. Maka dari itu seandainya Nang Bule yang kalah maka Dewi Kayang akan aku bebaskan dan tidak akan aku jadi pamajikan. Meskipun aku bogo banget gitu loh. Lebar ku dempluna alah koneng langsal irung kubung-kubungan gadokno sapotong eta geus ngadilakna aw. Aduh teh caudan si Cayang zaman manusia ya. Sabar ya. Akan tetapi kalau si Gajah yang kalah dengerin nih. Maka harus menyumponan janjinya memberikan doa restu kepada Dewi Kayang dan si Jawara Idaman yang kasep mencenges ini. Sebagaimana yang sudah Ki Gajah omongkan. Why? Bagaimana? Dimengertos dan setuju Ki Gajah. Ki Gajah Raksa langsung hari tengah jawab. Dewek setuju Jawara Idaman edan. Hasok selain maju ke hareup Nang Bule. Maju ke hareup. Dewek geus sabar dulu. Hayang ngabuktikeun kana kemampuan si lain. Tenang heula atuh Ki Gajah jeung calana morosot deui teu hanteu. Abdi apanan kedah pamit heula ka Ki Guru abdi. Sameme maju tarung harita Nang Bule suntangan heula ka manggali si Jawara Idaman. Tanda hormat murid anu kanu jadi guruna. Geus kitu terus maju ngalengkah mancukeun tangtunganana di hareupeun Ki Gajah Raksa betus nyarita. Ieu mah ya. Ayeuna mah abdi tos siap tarung ya ngarubuhkeun anu jadi lawan Ki Gajah. Punten ya, da memang kedah sombong dengan tarung mah senis. Teras kumaneh ge tiasa ka Bandungan. Sok sanajan abdi teu ngagunakeun pakarang, tapi sapasang leungeun jeung suku abdi bakal leuwih hebat tibatan bedog nu digunakeun ku anu dilawan. Punten we abdi memang kudu sombong ya Ki Gajah. Ki Gajah Raksa puguh we jadi beuki tambah kasinggung dianggap enteng ku budak satepak. Tapi harita teu wakal langsung ngagunakeun kakuatan ilmu pubus geni. Sabab hayang ngabuktikeun heula kemampuan ilmu silatan Nang Bule muridna si Jawara Idaman. Si lain geus kudu dicarita Nang Bule. Buktikeun ceuk aing oge tepikeun ka mana kemampuan si lain. Pikeun adu harapan jeung dewek. Tadah palajang dewek sia. Heya! Labok sia. Jorela cilung Ki Gajah Raksa maju narajang bari metakeun bedog si Rujang ngarah kana anggota badan lawan. Awuyuk duelat pelos.
Ki Gajah Raksa jadi kageteun, lain bae sabatan bedogda sokurkeun ka tempat kosong, tapi ngan sakolepat nang bule geus aya di tukangan badan lawan. Ki Gajah Raksa geus rek ngabalikeun badanna ka tukang. Tapi kaburu kapieulaan lawan, bujurna ditajong ku nang bule. Wah, jadah belajar. Jeung najong bujur goblok. Aduh. Ieu mah si goblok. Ki Gajah Raksa ngagero kaget bari terus nyolontot ka hareup. Tapi Ki Gajah Raksa gancang ngajaga kasaimbangan badana, solontod raneg. Ki Gajah Raksa mancukeun tangtunganana. Saterusna ngabalikeun badana ka tukang. Nang boleh nyarita bari mungsirikeun. Ki Gajah mah kalakah pangawakan we jangkung gede si Mardada. Tapi tadi ditajong bujur ku abi anu budak keneh tepikeun ka nyelontot kitu geuningan. Malu dong. Punten dah dina rumah abi memang kedah malas narajang kitunya. Nyak beureum beungeut Ki Gajah Raksa. Bari merhatikeun nuju lawan ngomong dina jur hatena. Aduh. Aing tidak percaya oge kana caitan sinang bule. Dina tarung tadi si Jawara Idaman cara ngagunakeun kemampuan Acen pangarti nu sabenerna. Sabab kabuktian sinang bule anu jadi muridna kacepatan gerakanna meh teu katuturkeun ku kasegetan paron aing. Nyaho-nyaho geus aya di tukangan badan aing. Saterusna lajeng bujur aing goblok jebang kulub teh ieu. Ningali nu jai lawan tacan sagadiri, pikeun neruskeun tarungna. Harita nang boleh terus nyarita. Mun tadi anu najong teh si Jawara Idaman guru abi sigana mah Ki Gajah bakal langsung ngajolopong da dina kayaan bujuna oge bakal naon teh bakal ucutan minimal nyangeyeung bujuna oge. Sabab abi kungsi nyaksian waktu guru abi keur ambek batu gede ditalapung tanu sagede tolombong teh nepikeun ka ngapung terus bencar paberisat mancawura janten keusik muleuwal tah malah aya deui kajadian anu aneh Ki Gajah bisa hayang nyaho mah nu dilakukeun ku guru abi. Maksud si lain kajadian aneh kumaha yang boleh naon teh dek ngomong naon teh. Nya hartina teh abdi ku guru abdi si Jawara Idaman diajakan moro maung ka leuweung harita teh. Waktu aya di jauh leuweung panggih jeung maung gede anu keur lapar. Mun dek ngarekep ka guru abdi kitu eta mah maung teh kalakah didengke ku guru abdi mah. Kap maung gagaluan siga anu minta ampun. Malah aya anu leuwih ngagetkeun deui Ki Gajah. Nah leuwih ngagetkeun kumaha kitu maksud lain teh? Dangukeun atuh hayang ngadangukeun mah ieu pangalaman abdi sareng Ki Guru. Maung teh dicabutan huntuna ku rabona guru abi. Teu bisa walakaya guru si maung teh tah. Masuk ke gegereman we wungkul. Dugikeun ka arompong suhuntu maung teh tah. Kitu deui kuku-kuku dina opat sukuna eta maung teh dugikeun ka ceurik bari ampun-ampunan lah mun basa manusia mah bakal tuh nyeri sigana mah. Malah ngadadak jadi bisa ngomong kawas jalma. Saur guru abdi mah eta teh maung kajajaden cenah kitu Ki Raksa. Ki Raksa Ki Gajah anu tarina mah jago kolot guru silat. Tapi goreng hate ka muridna. Sok ngahalangan wae kana kahayang muridna. Janten we dikutuk ku arwah guruna jadi maung jajaden gitu. Apalan kitu tah kahebatan si Jawara Idaman guru abdi teh Ki Gajah. Nang bule ngadadak jadi pinter ngareka carita. Ki Gajah Raksa ngageter oge hatena. Jadi kapangaruhan ku carita nang bule. Tapi Ki Gajah Raksa jadi kasinggung oge waktu ngadenge caritan anu paling akhir ngeunaan anu dikutuk dari maung nyata di maung kajajaden beut siga ditujukeun ka dirina. Yah, si laing montong terus-terusan ngagulkeun kaibatan ilmu si Jawara Idaman si Elan guru si laing na bule.
leuwih hade urang teruskeun tarung sia. Tarung namun bener sering boga kemampuan bakal mampu ngukulan ajen pangasih dewek deuleu. Mangga ke abdi mah ditunya da. Abdi mah tos siap tadi oge ke gajah suwe abdi mah. Tak ada siap ajang dewek lang bule goblok. Hea! Jorela culung ki gajah raksa maju dina rajang. Leuwih ngalonjatkeun kecepatan gerak jeung kakuatan panarajangna. Jadi begitu mah kagetan ki gajah raksa sabab dina nyingkahan sabetan bedog si Rujang harita nang bole ngan saukur ngagular gilirkeun badana. Wah kilat plos. 2 kali panarajang lawan teu bisa kena kana sasaran. Kajadian saterusna bari loncat setengah badan nang bole leungeun katuhuna ngepret beungeut anu dilawan. Kejelang sak kepret beungeut cubret deus. Ki gajah raksa semua anu ngagurubung. Ngagero kaget bari nahan ka nyeri disusul ku tajongan nang bule kana beuteungna ngajadikeun sak dak ngakdak. Wah! Jana sakulajar. Ki gajah raksa ngagero kaget bari nahan ka nyeri bari ngahayung ku mundur sabarengkah ka tukang. Gancang ki gajah raksa ngajaga kasiman badana saterusna.